Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, mukakeun cakrawala Sunda Balarea, patepang deui sareng simkuring Emilia Siti Hamidatul Fauziah dina acara Warta Sunda edisi Senin ping 22 Februari 2020 hiji. Salami 5 menit kapayun. Pamirsa, tomate beda-beda tu rea rupana. Disagedengeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari kerceuyang ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal, batan tomat lokal, lantaran kualitasna anu punjul. Di lelewek Lembang, tomat momotaro bisa tumbuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen kana 3 kali dina jero saminggu. Parang mangsana panen, muput tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah, tapi kudu luyu kana aturan. Sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi tomat asli ti Jepang. Tumbuhna tomat momotaro kawilan langka di Indonesia. Lantaran kudu nyaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Mata moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, momotaro katangen beda boh tina wanguna, boh tina rasana, pon kitu deui tina hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangpaatna kanggo pamirsa sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.